Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 72. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayana judulna nyaeta Gede Irung. Ye yasana Bapak Wahyu Wibisana. Sumangga supados tinyang kolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Rupa jenatna Bapak Kuring baheula loba nu nyebutkeun cenah nyeples rupa kuring. Komo majarkeun teh dina irungna gede ngadungku kahandap kawas jambu air. Kuring sok atoh upama disebut juga bapak teh, tapi ari disebut irungna gede mah sok embung era. Kulantaran kitu saban isuk ari keur mandi atawa saban peuting arerek sare irung kuring sok dilesu sugan jadi ngaleutikan. Tapi da nya irung kuring teh pigedeun sanajan dikukumaha oge nya anggar wae gede teu beunang dicaram. Nah tuh bapak teh bet gede pangambungna cek hate. Upama teu kitu mah tangtu kuring ge moal gede irung. Dapan tadi ge geus dicaritakeun yen rupa kuring teh cenah nyeples rupa bapak kuring. Ari red ka dulur-dulur deui, ka uwa, ka emang, ka kapi adik, kapi lanceuk. Bet irungna teh samodel deui. Jadi gede irung teh lain asal ti bapak. Ti aki meureun ari kitu mah. Nah atuh aki bet gede pangambungna cek hate. Nyaho teuing atuh milik ti Kadim Bagjati Kudrat meureun eta mah entong dinaha-naha. Tina hal kuring gede irung rada kaupahan basa hiji tatangga nyaritakeun yen irung model kuring teh irung menak. Basa ngadenge eta irung gede teh meuni beuki gede rebeh jeung melendung kawas balon asap ditiup. Ngadenge deui beja cek emak yen bapak teh nya asal nama turunan menak, poho deui asa turunan Sumedang, asa turunan Parakan Muncang. Baheula cenah aya hiji dalem anu katelah Raden Wiratanubaya, tah eta teh cenah luluhur kuring. Ngan teuing geus turunan kasabaraha nepi ka kuring ayeuna, kadalapan, kasalapan atawa kasapuluh. Jadi meureun geus deungeun-deungeun upama kitu mah. Tina hal kuring resep dipuji turunan menak moal disumput-sumput apan menak teh cenah dimemenan di enak-enak. Kuring hayang jadi menak engke upama geus gede cek hate. Harita teh kuring karek umur 11 tahun kelas 5 sakola rakyat geus genep tahun bapak kuring tilar dunya. Kuring jeung emak cicing di imah ditinggal bapak duaan wae da emak tetep rarandaan teu kersaeun boga panutan deui kawasna mah. Ari kuring teh budak nunggal teu adik teu lanceuk poho boga keta adik lanceuk oge ngan geus harilang. Jadi meureun naon pibasaeuna teh nanggung bogang gitu. Meunang hayang cenah bapak boga anak lalaki teh belaan tapa-tapa bejana. Nya akhirna sapanejana teh tina kanan kuring buktina. Tapi hanjakal bapak marengan kuring ngan sajero 5 tahun. Anggeus kuring disunatan kira-kira 4 bulan antarana bet ninggalkeun. Cuk omong jelema anu matak bapak kuring gancang ninggalkeun. Cenah pedah rupana persis jiga kuring. Nurutkeun kepercayaan di lembur upama bapak jeung anak sarua pisan rupana sarta teu gancang dikiasan nyaeta ku jalan ngedengkeun anak dina lologak lisung beri terus ditutunggulan. Bejana hiji diantarana boh bapana boh anakna sok maot. Kaliasan bet bapak kuring nu kakeunaan teh kuring salamet. Meureun upama dibalitungkeun ku eleh jeung meunang mah kuring nu meunang. Mak sok minang ngadongengkeun kahirupan jenatna bapak. Biasana ari kuring rek sare. Da nya atuh meureun kuring teh ogoan umur 11 tahun sok sare keneh jeung indung. Malah sok hayang keneh dipangdongengkeun atawa upama teu kitu sok menta dipangnyalikisikankeun. Nikmat teh. Empa teh resep babedil endang cenah nu disebut empa didinya nyaeta bapak kuring
robahna tina kecap apa. Bareto mah kagunganeun bedilna naon, bedil mimis, tapi basarek perang bedilna dijabel. Endang oge apan sok dibawa babedil, inget keneh. Nya kuring ge inget keneh pisan, sanajan remeng-remeng. Bareto bapak kuring sok ngajak babedil ka sawah atawa ka kebon. Kuring nu ngundanganana. Harita ge kuring geus boga rasa waas, da sok ngahelas ras ka bapa. Tada teuing bungahna upama bapa aya keneh ceuk hate. Kuring hayang dipangmeulikeun pulpen atawa tas kulit paragi ka sakola. Sajaba ti resep babedil, bapa kuring teh cenah resep ngecrik, mikat, moro jeung papanahan. Kana papanahan mah kawasna pangpangna. Datar aya poe Ahad nu kaliwat, salawasna bapa kuring sok milu wae. Jamparing bapa kuring lalandianana teh si Pilong cenah. Kaasup jamparing nu panghadena di Kacamatan Cisayong mah. Lantaran meunang ngengken ti Mang Omo nu kajojo buatanana teh. Kulantaran kuring hayang disebut kawas bapa kuring sagala rupana, nya sakur kalangananana oge ku kuring diturutan. Harita kuring resep marak, gagantina ngecrik, resep keketepelan, gagantina babedilan, jeung moro, jeung resep papanahan. Ngahaja kuring yen gonewana di hade-hade, pahulna oge di bulan ku buludru sagala, da kabeneran aya urut kopeah. Kukuna tina tanduk deui sarta leungeunna sangkan herang, sanggeus dihampelas ku daun hampelas, tuluy digosok ku eurih jeung apu. Atuh jamparingna kitu deui make bedor sagala tina kaleng. Bubuluna bulu entog jeung nyecepna dirupakeun hulu oray. Ari awina nu dipake nyieun gondewa jeung jamparing teh hese oge neanganana. Lantaran kuring percaya pisan kana omongan kolot. Majarkeun teh sangkan jamparingna keunaan kudu puasa heula 3 Senin 3 Kemis jeung ngala awina kudu ti peuting sarta awina kudu nu aya di sisi walungan. Syarat-syarat eta ku kuring dicumponan kabeh. Jeung nya deui jamparing kuring pangkeunanana teu nyaho pedah kuring bisa manahna, teu nyaho jamparingna nu hade. Basa tatangga-tatangga kuring geus nyarahueun yen kuring resep papanahan jeung pinter manah. Mujina ka kuring teh beuki rosa wae. Ti harita kuring nyaho hartina paribasa teng manuk teng anak meraku kuncungan. Bet nurun pisan ramana majarkeun teh ngan indung kuring upama mireungeuh kuring keur papanahan di pipir sok kagagaskeun. Ras kajenatna bapa kawasna. Ras kajenatna bapa kawasna mah. Ku emak sok dicaritakeun oge kumaha cara-carana ngurus jamparing jeung gondewa. Kudu dilesu cenah memeh prung papanahan teh jamparingna. Tali gondewana kudu digosok ku daun sadagori. Sarta bedorna kudu mindeng diasah ambeh seukeut. Ieu papatah-papatah ku kuring diturut pisan lantaran apan kuring teh hayang pinter manah. Mak kungsi oge ngadongengkeun yen Arjuna teh nyaeta hiji jelema dina alam pawayangan baheula anu pinter manah. Manuk leutik anu keur eunteub dina tangkal anu gomplok daunna ku Arjuna ngan katembeungeun panonna wungkul sarta basa dipanah keuna pisan kana panonna. Kuring ari dina hate mah geus ngaku jadi Arjuna da boga rasa jago manah teh. Jeung nya kuring teh boga cita-cita hayang jadi jago manah di Sacisayong. Hayang bisa ngelehkeun Mang Suryo, hayang ngelehkeun Mang Wikarta, Kang Lili jeung Kang Iya nu kacaritakeun jagoan teh. Beuki lila kuring beuki bisa. Beuki nyaho lilinggaranana manah. Kulantaran kitu boga rasa jadi Arjuna teh beuki asa nya wae. Hayang kuring ngadenge ti babaturan. Kuring dijujulukanan Arjuna. Tapi bet henteu wae. Ari rek ngumumkeun sorangan, da kuring geges nyaho yen laku kitu teh goreng. Tuluy boga pikiran hayang ngaganti ngaran jamparing kuring nu asalna si Bangen jadi si Arjuna. Tapi deui ari dipikir-pikir ngan si Bangen geus kacida kajojona di lembur kuring mah jadi lebar upama diganti teh. Ngan tetep ari kuring hayang disebut Arjuna mah. Dina hiji peuting di Cisayong aya nu nanggap wayang, tangtu wae kuring ge lalajo. Lantaran ti Cibogor teu pati jauh, katurug-turug apan kuring teh hayang papanggih jeung Arjunana. Ku
kuring hayang nyaho kumaha cara-carana Arjuna mentang Gondewa, nah ditangtungkeun, dikedengkeun atawa dikumahakeun. Langka di Cisayong mah aya nu nanggap wayang teh. Kulantaran kitu sabenerna nepi ka harita kuring can tenget pisan kana rupa Arjuna. Ngentang tu wae kasepna cek hate, apan cek mah oge Arjuna mah lalaki langit lalanang jagat, gagah sakti mandraguna, katurug-turug kasep ngelenggereng koneng, mata kapelet cawene, mata kaedanan lanjang. Basa mak nyaritakeun kagagahan jeung kakasepanana meni beuki nyongsrong hayang jadi Arjuna teh. Tapi cek mak cenah gagahna Arjuna teh kudu dibeli ku tapa. Arjuna kungsi tapa ditutukan Gunung Indrakila, digoda ku 7 widadari ge teu ebat-ebat, sarta akhirna ku dewa Arjuna dibere Pasupati. Hayang teuing kuring boga Pasupati. Kulantaran kitu harita kuring make boga niat hayang tapa ditutugan Gunung Galunggung sagala. Atuh upama Galunggung jauh teuing, keun bae di Pasir Marjan oge ameh deket balik. Tapi deui basa mah ngadongengkeun yen cenah kungsi aya hiji awewe anu kaedanan ku Arjuna tuluy tapa di Gunung Dieng dina hiji peuting nembongan. Tapi cenah teu sagemblengna jirimna ngan cingirna wungkul. Eta awewe teh teu kira-kira ngagebegna, ngajerit ruas lantaran cingirna teh meuni sagede bedug bejana. Kuring rada percaya kana dongeng mah ieu teh ngingetkeun apan yuswa Nabi Adam oge baheula nepi ka ratus-ratus taun. Jadi tangtu wae salirana oge gede. Upama cingir Arjuna sagede bedug, nah sagede kumaha Arjunana jeung sagede kumaha butana alam harita. Tada teuing gedena cek hate. Nyata atuh sanajan umur kuring harita geus 11 tahun oge bet make rada percaya keneh kana dongeng-dongeng kitu. Beda deui meureun mekarna jiwa kuring mah. Basa kuring geus nyaho yen dedegan Arjuna teh kacida gedena, jadi teu hayang ari jadi Arjuna bener mah. Gagahna bisa manahna jeung rupana wae atuh cek hate nu dipika hayang teh. Basa lalajo wayang teh kuring kacida nelek-nelekna rupa Arjuna. Tapi kacida kuring teu panujuna dumeh rupa Arjuna teh bet kitu patut, mencos, bodas jeung nyaritana ancad lair sadanulang layeuskeun. Nah aya sasarua anana jeung rupa kuring jauh pisan. Jeung kumaha mun kuring boga rupa kitu? Engke heula. Kulantaran kitu embung boga rupa kawas Arjuna teh. Daek we gagah saktina mah. Nya ketang rupa Arjuna oge ari dibandingkeun jeung rupa-rupa wayang baturna mah meunang keneh pangkasepna malah. Tak kuring teh hayang jadi pangkasepna di antara babaturan-babaturan kuring pangnenggangna. Tada teuing cek hate. Dumadakan basa kuring boga pikiran kitu kadenge di tukang babaturan ujug-ujug ting cakakak. Ari direret ku kuring bet kabeh parenjona nojo kana beungeut kuring sarta seleuserian anak beuki maraceuh. Kuring teu ngarti naon nu disaleungseurikeun ku maranehna. Si oleh budak nupang bengalna di antara babaturan kuring keur kitu ujug-ujug ngomong ka kuring, "Hayang nyaho dong." Lantaran nya kuring teh hayang nyaho, nya ngajawab gancang, "Hayang naon euy?" Mani asa disegag badak. Basa kuring ngadenge si oleh ngomong kieu, "Irung endang juga irung si Udel." Ngomongna kitu teh bari nunjuk ka si Udel jeung terus babarakatakan bareng jeung babaturanana nu sejen. Kuring reup beureum rai pias, tapi teu bisa ngajawab. Sebelna da maneh hayang nyeduhan tah kakabehanana nu nyebut irung juga irung si Udel. Tapi nyadalah dikumaha meureun nya mana kitu ge ras kana nasib. Da boga irung teh minculak ti batur. Lamunan hade kuring hayang jadi pangkasepna di antara babaturan-babaturan kuring teh jadi taya harapan pisan. Bet kalah ka dibandingkeun jeung si Udel geuning jeung badega Arjuna. Harita kuring jadi teu wani neuteup beungeut si Udel, malah jadi terasa lalajo oge hayang balik sebel. Tapi basa saliwat kareret deui irung si Udel teh bet heueuh geuning jiga irung kuring. Paingan atuh paingan tetebih ti irung abdi. Udel teh buah baraya, buah sanini saaki. Eta pangambung geuning keur panjang teh jeung ngadungkuk bangun bareurat pisan. Mun kitu mah Udel teh lain nulian,
pantas babaturan nyebut gitu cek hate betras deui ka bapak kuring nu rupana nyeples kuring teh komo upama aing geus kolot cek hate beuki amru wae meureun ieu irung teh datang ka imah tas lalajo keheul teh ngadagleg keneh kuring ngananaha diri sorangan malah make ngananaha ka bapak kuring sagala nah make gede irung da mun kongang harita meuni hayang ngarautan irung ameh teu gede teuing salianti kuring resep kana papanahan resep mangmulungankeun jamparing deui upama kolot keur papanahan jadi kacung lain resep-resep teuing ketang peda sok nampa buruhan wae meureun lumayan keur jajan 15 ketip 2 perak kuring apal pisan kana ngaran-ngaran jamparing nu aya di lembur kuring si heulang anu Kang Iya si wayang anu Mang Wikarta si pilong anu Kang Lili si ungsar anu Mang Suryo jeung si Iteung nu Kang Omo kuring sok jadi kacung salah saurang nu dieu mun teu jadi kacung Mang Suryo atawa Kang Iya tapi nu pangresepna kuring ngacungan Mang Suryo da sok saringgit merekna tahun 40 genap harita teh dina hiji poe emak nanya endang sok mulungan jamparing nu saha endang teh nu saha wae tapi sesering nama nu Mang Suryo naha mak henteu tapi sanggeus ngawalon kitu mak ujug-ujug ngahulang bangun aya nu di pikiran kunaon mak henteu eta endang ari jamparing Mang Suryo teh bubuluna tina bulu heulang ruyuk mohon nyenyepna dicet beureum mohon na kunaon mak apan eta teh urut jamparing empa oh kitu walon kuring kulantaran geus nyaho yen jamparing Mang Suryo teh baheulana anu bapak kuring atuh beuki resep wae mulunganana teh jeung enya Mang Suryo mah kampiun deui sok untung wae meureunan jamparingna hade cek hate empa oge meureun bareto kitu kuring jeung babaturan upama dunungan keur mentang sok ngiuhan di sisi lapang tuluy dialokan patembalan atawa babarengan ngarupakeun rampak sekar nu karasana teh kacidang ngareunahna ret kadunungan nu keur memener jamparingna kalebah lesan beng biur melentung ngong alok upama luhur teuing langkung heulang langkung dilagukeun sabisa-bisa ret deui kadunungan beng biur handap teuing ngong alok dasar heulang dasar upama kagigireun lesan alokanana anggeran heulang anggeran tuna upama meh keuna ngan teu nanceb kapimingsar heulang kapimingsar jeung upama keuna tarik pisan ngalakonanana oge pindo heulang pindo atawa nya kitu heulang nya kitu kuring jeung kabeh babaturan kuring harita geus apal pisan kana eta alok-alok teh langkung ungsar langkung kuring alokan ditembalan ku si eme anggaran pilong anggaran ngong si encur pindo wayang pindo tuluy si encur igel-igelan bari nakolan sirah batur-baturna anggaran ungsar anggaran kuring ngalokan bareng pisan jeung si empik tuna itung tuna ngong si eme deui langkung pilong langkung kitu jeung kitu wae satuluyna reang upama geus rengse dunungan-dunungan teh mentangna gancang paheula-heula mulungan jamparing-jamparingna pahibut meuni kawas nu keur babut anggeus mulungan bari lumpat moro dunungan jos si lesan teh ditojosan ku jamparing ti dituna mah ambeh pentangan engke aya nu keuna muga-muga kana pepentolna cek hate taya deui nu pang dipikabungahna upama keur kitu nyaeta upama jamparing dunungan keuna komo upama keuna kana pepentolna mah da maneh karasa atuh kana hate ari keuna teh asa ngetepel keuna asa ngenyadekeun jejer giriwi lauk bang jamparing milepas tina gondewana biur pelentung dituturkeun ku paneuteup dijajab ku pamuga-muga sing keuna jamparing nyirorot siap ceplok nad kana hate gorowok alok dibedaskeun
pindo ungsar, pindo. Mang Suryo memang diaku ku sadarea oge bisa manahna kitu deui diaraku oge yen Jamparingna hade cenah. Ngadengi ieu kuring kacida milu bungahna lain wae dumeh Mang Suryo dunungan kuring, tapi apan Jamparing Mang Suryo teh baheulana mah anu bapak kuring, tah etana babakuna mah. Ah nya eta bet kuring teh agul jeung reueus pisan boga bapa nu geus hilang teh. Hiji nu jadi iwal nyaeta irungna teh teu dipi agul teu dipi reueus. Da irung gede teh goreng kawas irung si udel. Pikiran kuring harita taya deui Jamparing nu panghadena iwal ti si ungsar Jamparing Mang Suryo. Buluna bulu heulang ruyuk, nyenyepna dicet beureum, gandarna semu hideung, herang ngagenclang, jeung handapeun bubuluna make ali-ali teuing tina naon, beureum jeung bodas. Bedorna kaci dalalancipna seukeut dijieuna tina wajah, gondewana ampeg. Pahulna di bulan ku buludru beureum, kukuna tanduk hideung, kawas kuku pancana kabima jeung talina kenur kacida kerengna. Lamun Mang Suryo disebut Arjuna teh geuna pisan ceuk hate. Da kampiun manah boa manehna kungsi tatapa cara Arjuna deui napaan sangkan pinter manah. Di mana tapana sabaraha lilana? Hayang teuing nurutan ceuk hate. Sabenerna hayang kuring nanyakeun ka Mang Suryo, tapi lantaran kuring mah budak keneh. Sedang Mang Suryo geus kolot, kuriak wae disebut kokolot begog. Tapi dina hiji poe balik papanahan seperti biasa, kuring manggul gondewa jeung wadah Jamparing. Ngiclik nuturkeun Mang Suryo. Mang Suryo ujug-ujug nyarita ka kuring. Bejana endang rasa papanahan deui nya. Sumuhun. Walon kuring bari gancang tanggah kanunanya bunga dumeh Mang Suryo oge aya perhatianana kana karesep kuring teh geuning. Komo basa Mang Suryo nyebutkeun yen kuring teh boga turunan pinter manah mah ngala karama majarkeun teh beuki kacida bungahna. Mang oge endang ceuk Mang Suryo nuluykeun omonganana kasebut bisa teh ayeuna da bareto mah teu pati. Sumuhun. Walon kuring dina hate mah nanya naon margina tapi tepok. Ari mimitina mah kieu ceuk Mang Suryo, tah rasiahna kuring kacida atohna sugan wae bisa dipulungan ku kuring elmuna. Endang terang Jamparing Mang teh asalna mah nu apa endang terang. Tahnya omong Mang Suryo kira-kira pi 2 bulanan deui ka juragan guru pupus nyaeta apa endang Jamparingna teh dilelerkeun ka Emang. Bareto masih Pilong ngaranna teh, tapi kulantaran Jamparing alolili ngaranna teh si Pilong deui. Katurug-turug Jamparing apa endang teh ari dipake kung Mang mah teu keunaan wae. Nya Emang teh boga pikiran sugan kudu diganti ngaranna. Ceuk Emang, tah nya sajeroning mikiran pingaraneunana apa endang teh juragan guru geletuuk pupus. Mang oge ngalayad harita teh. Basa ningalayona Mang bet ingat kana barang titinggalna nu aya di Emang nyaeta Jamparing teh. Ari balik tas ngalayad Mang bet ujug-ujug boga pingaraneun nu kacida alusna keur Jamparing teh si ungsar cekeng. Naon sababna pangna eta Jamparing teh dingaranan kitu? Nyaeta ngalap ka tuang rama. Dumeh tuang rama teh ageng pisan pangambungna. Ungsar teh tina hidung besar basa Malayu. Nya ari geus diganti mah ngaranna teh jadi keunaan. Kacida kuring ngagebegna basa kuring di bejaan kitu teh teu saangka bet kadinya leokna. Panyana pinter manah teh aya elmuna. Ari heg bet kalah ka mamawa kana irung bapak kuring. Kuring teu nembalan nanaon. Tungkul we, tapi ari dina hate mah ngalengis. Teuing keur kasabaraha ratus kali na kuring ngalengis gitu. Ngalengis sedih dumeh bapak kuring irungna nepi ka dijieun ngaran Jamparing. Sedih dumeh kuring ge kawasna jaga bakal boga irung nu narik perhatian batur. Di kajadian harita kuring tara jadi kacung Mang Suryo deui, malah tara ngacungan deui. Lantaran eta ngaran ungsar nu asalna kaci dari pika agulna, nu asalna ngareunah pisan kadengena bet jadi ngaran nu kaci dari pika sebeleunana.
geus sabaraha ribu kali mah kuring bareto basa jadi kacung Mang Suryo ngalisankeun ungsar make diale-ale dingeunah-ngeunah sagala. Bet mana horeng hartina teh moyokan irung bapak kuring nu harita oge moyokan diri sorangan. Naon sababna pangkuring kacida sedihna lantaran kuring hayang jadi jelema kasep, hayang jadi jelema pangnenggangna. Tapi tang tuh moal laksana da irung kuring gede teuing. Ngabeungbeuratan banget kuring, ngabeungbeuratan hirup kuring keur salalawasna. Ngan wae jadi kauntungan pikeun kuring kunyahona yen kuring boga irung kitu patut teh nyaeta kuring nyaho kana kagorengan awak sorangan. Ieu ge nya keur salalawasna satungtung kuring bisa keneh ngambekan ku irung nu gede teh mah. Tamat cenah ya pamirsa. Carpon anu judulna Gede Irung. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.